Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tileh kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti beurang. Nyatana kajakarana anu nuju aya di satengahing perjalananana. Samalah harita teh papendak sareng tukang parabot. Eta hanca teh mitranya. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Bapak! Pak! Ki antos sakedap. Ceuk Jakarana terus leumpang gagancangan. Teu lila oge geus kasusul, nya terus nangtung megatan jalan. Ningali kitu reg atuh si bapa tukang parabot teh eureun penona mencerong kajajakan wayah hareupeun. Nya terus pok ngomong. Ujang, piling tong halangan kana jalan kuring. Dagang oge ieu teh can meunang duit. Lamun arek ngarampong tong ka jalma anu teu boga atuh. Tapi lamun butuh ku parabot mah sok bae pilih. Naon anu dipika butuh asal ulah ngaruksak kana dagangan batur. Ceuk si bapa tukang parabot nyaritana barijeung ketus kawasan ambek. Barang ngadenge kitu puguh Jakarana meningah uleng. Sabab teu ngareti kana maksud caritaana. Keur kitu pok si tukang parabot nyarita deui, sikepna teu beda jeung tadi ngomongna tegeug barijeung tipu pencereng. Sok atuh Ujang. Gancang milih teu kudu ngahulang ari ngarasa butuh ku parabot mah. Popoe kadinya da moal dikoretkeun. Ceuk tukang parabot bari mencerong ka Jakarana. Anu keur ngajanteng nangtung bari ngahulang. Kawantu jadi bingung ku caritaana. Tapi teu lila pok Jakarana teh ngomong kalayan sopan. Saeutik oge teu nembongkeun sikep anu kurang hade. Punten Bapak abdi mah da teu rumaos priyogi ku parabot. Terus rek naon atuh Ujang teh make ngahalangan jalan. Rek meuli atawa rek ngarampok. Cing puguh atuh arina naon teh. Kieu Bapak, abdi mah sanes bade meser parabot. Sarengna deui abdi mah teu gaduh maksad bade ngarampog. Ampun paralun teuing teu wantun abdi mah. Pami kedah ngajalankeun kalakuan sapertos kitu. Walon Jakarana bari neuteup ka si bapa anu keur mureleng ka manehna. Nya terus rek naon atuh Ujang teh make ngahalangan. Si bapa tukang parabot nanya deui ka Jakarana. Tapi ku ayeuna mah ngomongna geus rada biasa teu tipu pencereng cara tadi. Samalah ayeuna mah nyaritana oge rada alon, sikepna teu ketus teuing. Abdi mah mung bade tumaros Bapak. Oh kitu nya rek nanya naon atuh Ujang teh. Tanya si bapa tukang parabot panuna neuteub seukeut ka Jakarana. Da puguh ngarasa curiga sok bisi eta jajaka teh jalma jahat. Kieu Bapak, patarosan abdi teh. Pami ieu kalebet lembur naon katelahna? Oh, rek nanya lembur Ujang teh.
Nyari katelah nama ieu teh lembur Cinangka. Ari ujang urang mana si kana kakararin sakalemur ieu mah nya. Jawab si bapa bari teu oleh neuteup ka Jakarana nyirikeun kana rupana. Laras abdi mah nembean ka lemur ieu teh bapa. Pamikawit mah tinu tebih. Oh, jadi ujang teh urang jauh. Tapi lain rampoknya. Sanes atuh bapa. Abdi mah sanes rampog. Aduh, lamun kitu mah hampura atuhnya jang. Bapak teh rumah sia geus salah sangka. Dapananya teh balada rampok cek pikir teh. Mitra kaum dangu nya saenggeus kitu mah. Gancang atuh si tukang parabot ngejageun tanggunganana terus solongkrong ngajak sasalaman. Gap atuh gancang ditampanan ku Jakarana bari nyerenge seuri. Hatena bungah lantaran ayeuna mah si bapa teu nyangka jalma jahat ka manehna. Samalah sikepna oge katingali sombea. Satuluyna pating koloyong ka sisi jalan neangan tempat anu rada ieu. Sok tanggungan ditunda gek duanana dariuk kalayan salse. Pami bapa bade teras ka mana? Geuning icalan teh seueur keneh. Puuh oge jang. Bapak teh geus sababaraha poe indit ngider dagang ka unggal lembur ari caritana mah. Tapi kalah ukur sapena hungkul ngan ukur payu saeutik kitu oge duitna geus peak dipake dahar. Ti isun dagang teh ukur ripuhna hungkul. Kulantaran ayeuna mah bapak teh geus sape nyarek balik we ka imah. Kan bae teu meunang duit oge paling datang ka imah digelenang ku si ambu. Tapi nyadalah di kumaha deui. Tukang parabot harita nyaritakeun kayaan manehna anu memang dagangna teh keur ti iseun. Komo da katempo paparabotana oge loba keneh. Ngadenge kana carita tukang parabot kitu puguh Jakarana ngarasa watir sarta hayang mere lamun boga duit mah. Tapi da kumaha atuh manehna oge sarua teu boga duit. Boga oge harita pamekelan indungna si ambu da geus beak dipake pangabutuh. Nah kitu jang kayaan abah teh. Oh janten kitu hawatos teuing atuh Pak. Jang. Kumaha lamun ku abah dek dipencan tulung daek ngeunteu. Ceuk si bapa tukang parabot bari ngareret ka Jakarana nu keur diuk gigireun. Nya mangga pami tiasa sareng kaduga mah. Mung bade nyuhunkeun turung naon salira bapa teh. Ujang daek teu lamun pangnanggungkeun paparabotan anu bapa. Oh janten kedah nanggung paparabotan. Mangga mung ieu parabot teh kedah dibantun ka mana? Nya pangmawakeun we atuh nepi ka imah lantaran bapa teh geus teu kuat nanggung. Awak geus lungse suku rincung tak lalinu cangkeng nyeri mangkaning ka imah teh masih jauh keneh ngaliwatan 2 lembur deui. Tapi awak geus ripu teu sanggup bapa teh. Ceuk si bapa tukang parabot nyaritana terang-terangan lamun ayeuna geus teu sanggup nanggung. Kawan tu awakna geus ripu. Sajabati kitu tanggungan parabot teh cukup berat da loba keneh anu can kajual. Ari Jakarana barang ngadenge caritaan si bapa sarupa kitu teh nya puguh atuh karunyaeun sarta harita gancang nyanggupan kana pamentana. Oh janten bade dibantun ka bumi. Nya mangga atuh pami kitu mah ieu paparabotan ku abdi bade ditanggung duit ka ditu. Ulun bener ujang teh. Daek nanggung parabot anu bapa. Tanya si bapa ka tempo bungah tapi parijeng setengah terpercaya. Sumuhun leres. Piraku abdi wantun ngabohong ka sepuh. Alhamdulillah. Nuhun pisan atuh ujang ari daek mah. Ceuk si bapa katingalina meuni atokeun pisan. Sareta teu nyangka lamun eta jajaka teh daek dipentaan tulung ku manehna. Jang, ayo atuh urang ngeureuyeuh deui da geuning geus rada iuh ayeuna mah. Teu panas moreret kawas tadi. Muhun mangga Bapak. Walon Jakarana geus kitu mah teu loba omong harita keneh gap kana tanggungan parabot regeyeng ditanggung. Saterusna Arindi tinggalkeun eta tempat.
Jakarana lempang teh heula ari si bapa nuturkeun ti tukang kituna teh bari jeung teu repeh gura-gro nawarkeun barang daganganana ka urang lembur anu pareng papaliwat di jalan. Ceuk pikirna susuganan aya anu payu hiji-hijieun. Parabot, boboko hihit ayakan nyiru sok pilih. Kitu cenah ceuk si bapa tukang parabot terus ngecewih bae. Sajajalan nawarkeun dagangan sedengkeun jakarana harita jongjon lempang bari jeung nanggung paparabotan. Keur kitu gro deui tukang parabot nawarkeun daganganana samalah bari jeung terus ngahariring bangunan nu gumbira pisan. Rinci krincang, majowe jalan kadaya. Sidik pisan, tukang soet sukuna bareuh. Ceuk si abah tukang parabot ditungtungan kunya kakak seuri. Tukang coet bareuh kunaon bah? Tanya jakarana bari jeung seuri bari terus nikreuh lempang. Apaan katingang coet, Jang? Walon si abah geus kitu pok ngahariring deui cara tadi. Jika racak ningang batu laun-laun jadi legok. Tukang parabot jadi huntu di obaran kuruman. Cau nangka, cau ambon, cau kepok, cau kapas. Cau muli, cau raja, eta rupa ngaran cau. Ceuk si abah tukang parabot terus sahariringan laguna teu puguh saingetna bae. Ngadenge kitu jakarana anu keur nanggungnya kakak seuri. Alah geuning abah mah meuni tiasaan. Wah, pira aku teu bisa pira oge nyebutan ngaran cau. Tambah jempling we atuh, Jang. Jeung ngarah teu karasa capek bari jeung seuri mah. Sumuhun leres abah. Walon jakarana bari terus nikreuh lempang. Sanggeus aya kana sawatara waktu gok anjog ka hiji lembur. Kaparengan di dinya aya warung reg atuh harita eureun tanggungan parabot ditunda. Parabot. Sok kadaryo dipilih. Aya hihit, boboko, ayakan, jingkul. Nyiru jeung sajabana sarta dijamin barangna aralus kawas anu dagangna. Ceuk si abah tukang parabot gura-giru nawarkeun daganganana. Nya keur kitu torojol saurang awewe tengah tuwuh terus nanya bari jeung ningalian paparabotan. Gap kana boboko jeung hihit terus atuh dipilih meuni dibulak-balik kop deui kana nyiru. Sanggeus adu tawar creng atuh dibayar. Teu lila jol deui atuh saurang awewe sigana parawan keneh. Barang nempo anu dagang parabot teh saurang jajaka kasep. Terus atuh balik deui ka imah maksudna rek ngabejaan ka babaturana. Teu kungsi lila rob atuh aya sababaraha urang mojang anu daratang. Terus milih paparabotan mareuli naon bae anu jadi pangabutuhna. Tapi bari jeung kitu teh tuluy ngareretan ka jakarana anu katingali rupana kasep. Tangtungana seseg turus sembada. Ari ceuk pikirna tangtu eta jajaka teh anakna tukang parabot. Ningali loba anu meuli nya puguh bae atuh si abah tukang parabot atoheun. Terus pak-pikpak ngaladangan. Mangga dipilih. Neng anu gareulis anu peryogi parabot enggal kadaryo. Mengpeung anu dagangna mudak ngora ieu mah yeuh. Iraha deui aya tukang parabot kasep kieu nya. Kitu ceuk si abah tukang parabot bari seuri. Ari jakarana ukur nyerenge keur kitu sero gaya saurang mojang nyampeurkeun sasaledek ka hareup. Mamang, cobi abdi ningalan nyiru. Ceuk eta mojang ngomong kituna teh bari jeung ret panonna mah ka jakarana anu keur pak-pikpak mantuan ngaladangan paparabotan. Oh, neng teh priyogi nyiru. Mangga dah aya. Samalih bilih bade boboko, hihid, ayakan, kantun milih we. Cobi tinggalan da barangna oge sarae. Walon si abah tapi terus malih kanu sejen lantaran aya nu rek meuli. Ari Nyi Mojang anu tadi ret ka jakarana pok ngomong. Cobi Kang abdi ningali nyiru anu eta. Ceuk eta Mojang bari nunjuk kana nyiru.
Ngadenge kitu gap Jakarana kana nyiru sareta gancang diasongkeun ka Nyi Mojang anu ti tadi terus neuteup. Anu ieu nya Neng, mangga atuh peryogi sabaraha hiji? Tanya Jakarana bari ngasongkeun nyiru sarta gap ditampanan terus dialakili. Mung 2 peryogi nama Kang. Oh 2, mung bade langkung oge mangga Neng, da teu kaabotan. Kang mah kanggo naon atuh seur-seur teuing. Walon eta Mojang ngomong kitu teh bari jeung maledogkeun imut ka eta Jajaka. Anu estuning matak narik kana hatena. Kaayaan di hareupeun warung beut jadi rame. Anu rek meuli juljol lolobana mah awewe anu biasa sok butuh ku paparabotan. Para Mojang gup-gap marilih tapi bari kitu panonna mah teu weleh ngareretan ka Jajaka tukang parabot anu memang katingalina kasep beda jeung tukang parabot anu lain. Beda jeung tukang parabot anu lian. Samalah mah aya anu bari jeung ngeletan sagala ka Jakarana teh siga nu hayang kataksir. Tekung silila paparabotan geus mimiti ngorotan. Satuluyna mah leos atuh Jakarana jeung si bapa tukang parabot ninggalkeun eta tempat. Mitra kaum dangu, Jakarana anu harita keur nanggung parabot terus bae nikreuh leumpang patutur-tutur. Sajajalan tukang parabot teu eureun nawarkeun dagangan sareta tekung silila geus anjog deui ka hiji lembur. Reg eureun teu jauh ti dinya aya 2 urang awewe kolot anu keur dariuk dina bang barung. Barang ningali tukang parabot jung harita narangtung terus nyampeurkeun tuluy gup-gap marilih parabot. Keur kitu torojol deui saurang ngadeuketan samalah teu sakumaha lila terus juljol anu sejena. Nya akhirna mah rob atuh ngalobaan. Aya awewe anu geus kolot, awewe ngora jeung sababaraha urang Mojang. Nya puguh bae atuh Jakarana jeung si abah tukang parabot jadi pada ngariung kulobaan. Sakabehna marilih paparabotan. Aya nu meuli boboko, aya nu meuli nyiru, hihit jeung sajabana gumantung kana pangabutuhna sewang-sewangan. Aya oge saurang anu mulak-malik ayakan tapi ari meuli mah henteu ukur ningalian hungkul. Tekung silila. Paparabotan anu sakitu lobana geus beak ukur nyesa boboko 2 jeung hihit hiji. Si bapa tukang parabot kacida pisan bungahna. Paromana meuni marah mai terus atuh diukeula di sisi bari jeung ngitung duit tuluy di entepan. Pus atuh diasupkeun kana saku kampretna. Sabot Jakarana jeung si bapa tukang parabot tadi keuriweuh ngaladangan. Ti kajauhan aya 2 urang jalma anu keur ngawaskeun. Anu saurang mah awakna jangkung katelahna si Soma. Anu saurang deui baturna si Asbun awakna teh rada pendek tapi gendut. Lamun leumpang ngagegag da puguh berat ku beuteung anu bucit truk meuleun ka hareup. Sanggeus katempo dagangan si tukang parabot teh beak terus atuh nyalampeurkeun ka tukang parabot anu tadi keur ngitung duit. Hahaha, alah beak dagangan teh geuningan oi. Ceuk si Soma ngomongna bari melong ka si abah tukang parabot terus ngareret kana saku kampret anu katempo merkis pinuh ku duit. Barang kadinya aya 2 jalma anu nyampeurkeun. Si abah tukang parabot kacidareuwaseun sarta terus ngareret. Nah, ngahulang ditanya teh Mang. Pira aku tuh kadenge. Ya alhamdulillah beak ari dagangan mah. Ngan ukurnya satilu. Mang, ciganya untungna lobanya dagang poe ayeuna mah. Cing guring atuh mendak ngeun meuli bako. Munggo cing sungkannya anyat unyut ye. Ceuk si Asbun baturna si Soma ngomong kitu teh bari jeung song namprakeun dampaleungeun ka si abah tukang parabot. Ari Jakarana mah teu loba omong ukur nangtung bae bari nempokeun. Oh, ujang teh hayang udut tapi teu boga jang meuli bako. Kitu cing sok atuh kuring bere. Kitu.
Ing sok atuh kuring bere. Kudu loba nyieun ngahajean, ari jani nyelema mah ngarah rezekinya loba, kitu cenah mah. Yeuh atuh. Mengpeng poe ayeuna kuring keur meunang rezeki. Ari saukur keur meuli bako mah heug bae ku abah dibere. Walon si abah tukang parabot sarta teu loba ngomong. Terus ngaluarkeun duit tina jero saku kampretna sacukupna keur meuli bako. Sor diasongkeun ka hareupeun si Asbun jeung si Soma. Nya tuluy atuh ditampanan bari jeung dipelong duit teh. Nuhun abah ieu duit kuring ditarima. Tapi nya moal cukup keur meuli bako mah atuh aringan sakieu mah. Cing sok tamahan deui. Ai nah kudu sabaraha ari keur meuli bako pilaku teh cukup. Tanya si abah tukang parabot panonarut red ka si Asbun jeung ka si Soma. Ya sakieu cukupnya atuh duit keur meuli bako nguring mah abah. Karawak si Asbun harita ngajewang baju tukang parabot. Tuluy duitna oge dicokot kabeh tina jero saku kampretna. Ukur sakila duit teh geus aya dina leungeun si Asbun terus diasupkeun kana saku bajona. Cakakak atuh si Asbun jeung si Soma seuri da puguh atoh geus bisa ngarebut duit tukang parabot. Nyumantang hese geuning euy nyongkot duitnya aki-aki mah. Cukup sigana keur dahar jeung meuli bako mah saminggueun Asbun. Ayo geus hasil ayeuna mah. Nuhun nya Mang. Ceuk si Soma geus kitu duanana tuluy ngaleos arindi teu malire ka tukang parabot anu keur colohok bengong. Tapi kakara aya kana 5 lengka. Sakilat baju si Asbun aya anu ngajewang ti tukang. Puguh atuh si Asbun awakna mending ngadangheak. Bareng jeung kitu karawak duit anu aya dina jero saku bajuna harita dicokot kabeh teu disesakeun. Sanggeus duitna beunang gancang baju si Asbun teh dilesotkeun sakaligus. Gubrag awakna harita nangkarak bengkang. Anyuk goblok nya ieu. Si Asbun ngagorowok sabab cungcurunganna ti teundeut kana taneuh. Tapi gancang orejat hudang bari jeung muringi senahan ka nyeri. Nampok kitu si Soma anu jadi batur nanya puguh kaget lantaran kajadiana gancang pisan. Kunaon ari si laing Asbun? Nyai kunaon sama yangung. Wong wawak aing ieu anu ngabedot nyukang duh deuleu. Duit anu aya dina sanggu nyawe keueuh. Aya anu ngarebut. Nya direbut ku saha? Tanya si Soma bangun heran lantaran didinya eueuh sasaha. Kumanyon sa indot duh. Hayu muru nganjang udang euy. Tembal si Asbun bari nunjuk ka jakarana jeung tukang parabot. Anu katingalina geus rada jauh ninggalkeun eta tempat. Nya atuh geus nyaho kitu mah berengbeng harita keneh duanana lalumpatan rek ngudag jakarana jeung tukang parabot. Anu keur laleumpang kalayan salse. Nya teu kungsi lila oge maranehna geus bisa nyusul satuluyna pating beredegan angtung halangan jalan. Eureun samasan. Nah, harek kumaha ngademu duit cewek. Ceuk si Asbun bari jeung molotot ka jakarana leungeunna nulak cangkeng. Reg atuh jakarana eureun terus melong kanu duaan. Sedengkeun si bapa tukang parabot terus mundur ka tukang ngajauhan eta patempatan. Nya ceuk saha kuring ngarebut duit maneh? Nyanyi sia anu ngajewang mak nu nyewek di nukang bari jeung ngarebut duit. Ina saku aman si laing. Sok nganjang geura balikeun deui eta duit teh. Nah, ada eta mah lain duit maneh atuh euy, tapi duitna si abah tukang parabot anu tadi dipaling ku maneh. Kurang aja dasar basan. Teu loba ngomong, hiuk si Asbun ngayunkeun peureupna anu buleud sarata dieusi ku tanaga sapinu narek nonjok beungeut jakarana. Barang peureub nyeleber. Jakarana ukur ngagilekeun sirana saeutik, hiuk plos peureub ngaliwat. Solontod awak si Asbun nyolontod ka hareup ka bawa ku tanagana sorangan. Sabot keur kitu sakilat bujurna dijajak ku jakarana. Seak. Anyu. Si Asbun ngagorowok awakna nyolontod ka hareup terus nyuk seruk. Sabot keur kitu seak si Soma baturna narajang, suku kencana ngablesur rek ngegedor kana careham jakarana. Tapi ieu oge ngan sakilat. Seakep. Suku si Soma anu ngablesur teh gancang ditewak ku dua leungeun. Terus dikenyed sakaligus bari dibantingkeun. Hiuk gebut. Kadenge mending ngagedeput.
tuh ala iya nyeri siap monyet. Koceak atuh si Soma ngagero tarik awakna di ban lemah. Geuning teu sapira pangabisa maraneh duaan teh. Ceuk Jakarana bari ngawaskeun kanu duaan. Ngadenge caritaan kitu puguh atuh si Soma ambek sarta teruba mikir. Korejat kencang hudang. Urang ajar sia. Aspun, udang euy. Ieu manusia geus ngahina ka urang. Gancang maju urang podaran kuduan. Si Soma ngagorowo ka si Asbun anu harita katempo ka Karanguniang cengkat. Barang ngadenge caritaan sobatna kitu. Geuwat nangtung terus rengkenek pasang kuda-kuda. Panon mureleng ka musuh kuntuna kekerot da puguh bakat ku ambak. Soma, hayu maju bareng euy. Tong diancep ieu manusia ka sebelan teh. Sebrut si Asbun jeung si Soma babarengan narajang ka musuhna. Dua pereup anu baruleud pating belesur ti kenca jeung ti katuh rek ngarah kana beungeut. Tapi Jakarana teu geumper. Sakilat lep ngelokeun sirahna. Awakna dongkot terus ngolongkong ka handap nyingkahan dua pereup anu harita keur pating belesur. Hiuk dua pereup datang. Jebron, jebron. Koceak si Asbun jeung si Soma bareng pating gorobok. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.